Hah? Nyem gasolin. Oh, hayang ulin. Ai maneh ribut pan keur gararawe keneh make jeung ribut hayang ulin. Rek ulin ka mana? Lin ulin, gasolin, tawa korek. Mahanya kasalaki teh. Nyangka torek kadenge teh tadi ge ngajak ulin didinya teh. Tadi ge. Ayo sok rame-rame lin sok-sok we digawe heula kana hayang ulin pancan angeus eta ge tah sasapu. Rek ka mana tuh hayang ulin ka mana? Ya, lin bet hayang ulin. Itu teh kurung. Hayang ka Bandung. Oh. Ribut ka Bandung atuh jeung kararieu rek. Saha anu hayang ka Bandung? Ribut ka Bandung. Sok-sok we bereskeun heula jeung rariweuh ieu pagawean loba ge di dieu. Da jauh atuh ka Bandung mah. Jauh ka Bandung memerlukeun ongkos jeung naon jeung rek naon atuh mah keles hayang ka Bandung. Ya, lain bet hayang ka Bandung. Itu teh daya kurung. Mana gasolin? Itu tuh durukan kantun kaparem. Oh, rek meuli peuyeum. Oh nya ai kitu teh mah euy ka Bandung teh cenah kakocapkeun peuyeum. Heueuh meuli peuyeum nya ka Bandung. Ganjang naon da di dieu peuyeum mah aya meureunnan oh hayang peuyeum Bandung maneh teh nya jang naon atuh make hayang panen keur nyiram deui wae maneh teh. Yo, lin bet nyiram. Ya, itu teh durukan teh daya kurung kantun kaparem tita tadi oge. Kalah gagas bosen. Oh, jang ubar ambeien. Aing maneh mah nyahoan. Kalah kan nyahoan wae maneh mah kana sagala teh jang ubar ambeien cenah nya eta teh peuyeum teh heueuh nya hade euy na sakitu menganjang saha euy. Maneh ambeien. Ega. Kan atuh di urang ge rea peuyeum mah teh kudu ka Bandung lah. Aing yo lain bet ambeien tita tadi ge. Lin ambeien tuh ngadurukan teh kurung tita tadi teh kalah kantun kaparem kalah kot bosen. Yeuh mana gasolin teh? Abah oge ti tadi nyaho maneh teh ngajak ulin. Engke atuh heula rek naon bereskeun heula gawean. Itu tuh durukan teh kurung. Nyaho teh tadi ge ngajak ka Bandung nya kunaon atuh make jeung raribut kitu. Apa abah oge kudu iya naon rek ka Bandung rek meuli peuyeum nya kunaon mani gaduh aja. Ayeung ngadurukan aing teh geus teh kurun kalah ka kantun kaparem. Ai maneh rek meuyeup peuyeum mani maksa kitu atuh. Beresan heula sok, beresan heula ieu na gaweanana ieu mah. Kalau ngajak ulin mani maksa aing mah saharoream. Pamajikan gitu patut kalah lali ya orang dong jeung saliwang.